iya bendera geus aya, tapi kumaha ieu masangna ieu nya kudu nyar awi ieu. Mana ngira mana? Tuh kan itu tuh deket jambatan hayu nyar awi lan. Ayo. Oke, ieu bendera teu ben di dieu. Oh, di nyala ya. Hayu urang nyar awi lan. Aduh, kamaran nih barudak. Disiaran ke mana tuh timo. Dihindak ayeuna nih nu bagus. Nanya putih burung iyo. Lamak cuan ya. Ben. Lain aing mah iya, karena iya lamak putih burung iyo aneh aing mah. Nya tadi peng ke panglumuk be di dia nu saboa. Lainnya aing mah teu nyaho ieu nan boa ieu artina ieu. Atuh naon dia mah atuh puguh ieu naon. Atuh mantak ge aing nanya ka Daria nyaon teu ieu nu kirupana. Aing mah teu nyaho nani nya. Ih, dia menang ti ngomongna be pen aing nyaho. Ih, enteng teh. Cak, tanya tak kasih izin dah. Jon, nyante dia kanu kieu ya, merah putih. Coba kali ya. Atuh pu ima bendera. Bendera naon? Atuh bendera merah putih. Atau maksudna naon? Atuh bendera. Atau aing ge nanya benderanan maksudna dusun Bendera Indonesia. atau bendera Indonesia sok dipanjeuninan ku dilumukeun di dinya nyokot batu engke. Atuh teu nyaho. Ih, kadi pen aing nyaho dia. Geus beteun baja bising ieu. Endung aing mah ai dari neuk kaman kitu. Atuh kamu ka ditu heula tuh. Agar kadari teh aing maresepkeun ieu ngomen ieu nu kieu. Awas dia ieu kan leungit dia. Karen bater ke dia. Di bawah beta ulah ku aing nya. Kayak bisi dibawa boga nyaran yang di kadia. Tapi cek si Ijun mah ieu bendera merah putih Indonesia cenah. Tapi sieun aing moana ge aing teu beng di dieu. Ceritaan teh ada. Teu be ah ku aing di dieu. Ieu nu boga namu nyaran di dieu diselapkeun. Mana nginaun? Intip na orang mantan nongkrong dong beneran mer. Kayaknya mana nongkrong ini ke kos tempat lain deh, Bay. Bo kira-kira jadi mah tempat batur mandi nan ya itu. Ente aing mah mer demi Allah ente nongkrong aing mantenginanan di dia ge. Kamane nyar awi jeung benderana ieu? Iya ke mana? Hanya kan tuh deket jambatan. Ayo. Itu beneran aing. Nah, dari di dia. Ya aing manggis ieu kon morong-morong ke tukang kolong jambatan tuh. Ente aing mah demi Allah teh ngintip aing mah. Bong mana? Itu sok golopok bae perang seorang mah. Bang, dari yang ngintipnya saduan iya. Gantuk aing berak ya arek lalampah cari teu nama ieu pekarang ge geus petok-petok di bawah bae ku awak. Kumaha dari yang ngintipnya, padahal mau dibejakeun nih ku aing ge. Parah. Nah gantuk aing mengen si dong ya. Sieun aing tah. Dia eta mah mau awi jeung naon hartina? Iya. Heeh. Jam teh nyahonya. Nah, Moal kebel ge 17 Agustus. 17 Agustus naon? Iya aing lole dia tanya ke 17 Agustus aja. Atuh kumaha merenjet teh nyaho? Dia nyaho lun 17 Agustus. atuh aing mah nyaho saeutik mah. Naon? Pugu hari kemerdekaan Indonesia mun teu salah mah lanja aing teu inget mantak eta jeung naon cek aing eta mau awi kitu tah. Oh, aing teu inget aing pugut ieu mau pakarang jeung ngala awi teh na geus ieu nek ieu nanti ngaranna 17 Merdeka. Ai urang sih kumaha nek ngalan urang endah teu awi. Ngalating dia mah geus aya awi ya. Bagus ieu ge jeung diharap imah. Lain ari maneh nus boga bendera. Ente puguhana ieu bendera. Kumaha bawa ieu? Kumaha urang sinyiar tah. Atuh gas kan? Atuh ayo aing mah. Enggak, soalnya bendera mer. Iya aing geus boga bendera nu Korea di gardu tuh tinggal masangkeun. Aya tinggal masang. Aya. Ayo burung ayo. Atuh lain kami nek diajakannya ya teu boga bandera aing kami mah ieu. Gampang, Nus. Tinggal dek masangkeun mah pengen diajak. Berarti aing dari pasangkeun di bendera, mungkin bagus ngadeuteun diharap imah ieu. Ada nih, Dia mah di mana kitu? dia tadi dinya. Manja uru-uru anak iya. Lain di mana ong eta ditanya aku dia? Di dia poin bendera ieu. Mana Tadi dia, di dia oh. ya. Lain mana bandera jauh ruar-ruarna ini mah. Tadi poin tadi di dia, ieu bendera aing mah capek-capek. Tadi di dia aing mah capek-capek ieu ngalawi ya. Benderana eueuh, benderan. Udah dia ada sih Bener mah. wae ulah ngaca capek ieu. Mana ieu nya? Aing tadi disik-sirik dikerik ku aing tadi ya. Aing bagus-bagus ke mana ieu bendera? Aduh, liar ya. Woi, gila itu dari ya. Lain dari emang benderan tuh. Nah, andai ge. Ieu bendera merah putih poin itu di tadi. Aduh kumaha sih? Atau anu barem teh jeung putih, merah putih ha. Mangge tetap Tok, anu tadi diomen ku si Kabiri teh lain. Oh, eta ka mana nya?
Atau lain dari ya tadi manggil dibawa kemana ku si Kabiri? Ih, beri cowok di dia tadi. Nah, di cowok sih malah kuna ke lauk. Jadi kapan si Kabiri nak pare? Ih, ternyata Pak Imah nomor. Coba tanya si Kabiri los. Kayak mana? Oke. Ah, ditungguan didinya. Oke. Eta kabene dia ulah dibawa aja bisi kunan bari jalan. Ih, kaman nih si Kabiri budak. Betok nak disiaran ke mana dinya di mana eueuh. Itu siaran bae. Yalah. Oh, itu iya dak si Kabiri, Bang. Oh itu. Ber. Naon? Tadi nyongkot bendera tante. Bendera nande. Atuh bendera anu di itu di gardu. Anu mana yang mah teu nyaho teu Anu merah inget. putih teh ya. Kayak aing inget-inget telan merah putih. Tadi di siaran ku bogana. Sanu nyarana? Si Onge. Aing teh aing mah di ditu benga koler langsung ka dia aing ngusep. Ih, nani. Dia mah bersiaran tadi. Nani usap lagi model kieu. Ih, dia mah teu nyahon, dia mah kieu kemenangan dia mah. Atulah dia main lagi ku tali. Waduh. Aju iya di mana ieu bendera? Atuh teu nyanya ku aing tadi mah diteuneun di ditu tuh di gardu teh aing mah teu nyekelan di langsung ka dieu bae. Hau bro aing kitu mah nya aing nyaran ieu heula bendera. Ha. Oh, ger ka ditu aing resep kene ngusep ieu. Tuh, laukna ge tuh, pas ngisiriwik. Ngaganggu aing beda dari yang ngusep. Waduh, iya mendak lauk temenang. Waduh, dah. Bel amat isi betoknya kan si Kabiri aing wah. Wei. Omong kon. Tadi di dia budak di siaran Ah, tadi jo. di teneuna. Jadi mana beneran kan? Kemana kan Di dia aja nang ngoler wae. Pokoknya gue dia ditanyakan di belah mana nanti ya di sekitar pos ini misalnya teh Ai, minta ku aing ya di teneun bae cenah di dia ya. Isi Kabirina di mana kuare? Ih, ngusap di ditu seperti Coba usap lagi Jangan di bawah si Kabirina ka dia. siaran bae yuk. Malah endah dia mah temanannya kitu rupana kudu ditayangkeun deui eta sing Cek aing tayangkeun si Kabirina mah ka dia. Waduh, aing Mana i benderanya? Ayo urang tayangkeun bae nih mal endah ya. Oke. Mending ditayangkeun bae si ieu na Kabiri. Woi. Woi, Ya iya bendera aya ya. Dina iya di bawah Coba aing iya. Tuh, bendera merah putih iya, mau ada ragak dia iya nya. ya ayo burung urang langsung pasakeun bae kadang DG urang mau 17 Agustus ya. Iya ada ya. Aing masangannya teu bisa dia make. Bisa, Nu aing beureum sugan. di handap. Merah putih, iya, bendera merah putih. Dia iya, onos merah. nyer tali ka ditu. Atuh eta geus saya talian meureun. Mana? Iya. Lah nyu manjer aing kalau duka. Oh, jeung manjer. Siap. Budak atugeran buruk. Tuh Kayak gimana kemarin geus ya. Terus bendera gak gila. Beuh, aduh haya. Di mana ditanya? Sendal aing ditincakan dia mah. Mana yang pasang di bae ya, bagus sih di dia ya. Oh, ada bae. Siarkan talina. Oh iya talina Iya, ya. talin ayo. Liburan mah ulah yang rara ujung siku, tenang, sabar, kalem. Nah, alhamdulillah beneran geus beres ya, orang tinggal ngahormatan ya. Weh, sebagus tadi sih ya. Wih, mantap, ngepres. Bagusnya. Cakep, cakep. Aing mabur yuk. Angges aing geus beres Negeri ngomong. hormat malah ka dia. Hade bae, hade. Kurang hormat teulan ya. Siap. Woi. Turuti aing ya. Gimana nih? Siap, gerak. Hormat, gerak.
Kang. Ayo geus yuk, balik. Biri bu Allah. Oh, kumaha? Atuh hayu bae aing mah lain dari mah. Oh, ayo urang. Di mana ke Allah? Ayo. Koler tadi dah sunduk itu. Gak goler bae koe yang aing mah. Iya aing mah. Di mana gitu bawah? Biri. Aret bunga goler bae. Hayu ke biri. Percaya sama dia tangan ram. Wow, udah di mana kita ada bendera? Karena biri jauh tuh. Iya. Aret brak. Asa aing mah tadi digolerkeun mantas diceklan koe yang diteuneun dina sunduk. Lan ka mana jelema jaaruh di dia. Biri. Tadi mah di dia bae ngagoler ya. Kayak atuh aing mah teu mau bendera jeung nan mau bendera. Aing nya koe yang ditunda di dia mantas dicoan teh dikadinya kentan terus dikalur sudukeun. Nyaranan dari ya. Gunakan bendera. Kadang bendera dari yang tuh, bendera tuh. Semer kibar tuh. Itu kada dulu sereknya panas sebelah di mah. Berarti ku dia tadi bendera di kamana kan eta. Kat ngibong kami nyaran eueuh teu panggil. Mana bendera na? Tuh bendera tuh. Oh. Beda jot.